Gusti peninggaleueut nuhun jika atuh pilih pesen bala-bala entong menyarajang akan bala-bala saja garing ti koro goblok nah sialain amis ya cai teh ih sugan teh gula panginten orea Gusti aduh lu paling dijejak sia kurang ajar catur lami di jalanan parantos dumugi nyaeta ka ieu karaton nagara nyada puguh kedah ngaliwatan heula saemara ieu patih nagara sareng senopati anu jadi panitia saemara ikan sok anu ngaran Bambang Suryaningrat di haturanan cepot tinggalikeun ya nya gelis budak nama yo kare-kare aya nu ngalamar budak ngora euy heuh cih kan hayang nyaho gede kawanina pancang kilung kuepan papatong kuepan colek lecong cing kieu ditanya aja kasep budak teh euy punten atuh ya Satria pula ngaran kakasih teh Bambang Suryaningrat di mana lagi teh Jalan Cagak batur mati nagara ieu mati Jalan Cagak nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena aing ge dayang seuri atuh eta mah jeung ti Jalan Cagak nya ieu budak ieu tukang banyo ieu iya aduh campur meureun baretona meureun anak Darso nya ngan pamajikanana geulis aya tanu tukangna tak ieu teh bapa kaula bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon ti zaman bolon wayahna aku cai teh pun anak ulah ieu menyai bapana goreng patut abdi mah kapungkur keur leutik cacingeun nya ririwit tina cacingeun teh deui abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakatnya goyang cager tuluy kasurupan iya wah rupa-rupa penyakit tak komplikasi kuring teh roromeheun hapur penyakit teh
ai inungna tah waktos nuju dilahirkeun inungna teh kabur nah da teu dipangusahakeun ku abdi wah jelema prihatin ieu jelema sangjara pupuiskeun deh huluna ya tenang bener maneh tega lara tega pati tega bogoh ka putri sok nuhun atuh ridho bapakna lamun nepi ka paeh paehan ulah nya ara abdi teh kudu jadi anak teh kumaha ngalunyak ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan wah nganyuk ka hutang murukana teh ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh iya jelema ripu ieu malahan kahayangna teh gede anu teh hayang kabeli HP HP di mana tadi Cipatat Magarantung Baroda sini tina sampe goblok tape cenah atuh ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape ca tempat capek masuk di renos sok di sama cabe tema ai cabe masuk di bose beca tema geus atuh tong dilajana no eta kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet ngadengekeun batur di aya senopati nepi ka belenggu ampun lain eta mata nepi ka sadek kitu ai juga naik jengkol tadi mah Suryani ngerat ngaranna urang jalan Sagak iya deket Kang Pilot dirinya deket Kang Pilot iya iya teh sebenarnya mah sebenarnya passion kai itu kaya kata makan nya ke bahentis dek meuli kai lain dek menta sok nya atuh aya kitu onaman sok tapi eta nu tukang ulah aya di dieu tempat ayo lalaju di sisi nya atuh da bisi kegalai di tengah mah sok di dieu didoakeun anak king jimat awaking basa mah belum tanjung rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegalan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun naon Buya teh Buya geuning hui dibebeskeun kana lebu nu panas teh Buya hui bubuy tak gitu sok diroke ke Chef mangga cikan sayang yo hayangnya hoai kasep ngan teu sudi aing ka jelema balangsak mah boga minantu tih kauleun pepeuskeun huluna euy ieu garing ti koro aing cai nu amis euy teh manis euy aing raju nu gelut teh sia Gusti, nah, pada ngaleut, nuhun, nikah itu, pilih pesen bala-bala, entong menyaraja akan bala-bala saja. Garing tikoro, goblok, nah, sialain amis ya cai teh.
ih sugan teh gula panginten orea Gusti aduh lu paling dijejak sia kurang ajar ningrat geran teh pino gerak aku gerak samat inung bapa maneh naon poe ieu modar sampean ya atuh aya geus waktuna mah woi de bla wah tenang wah kuatan euy woi aya hebat ya jelma wah ya anuy hebat si budak teh itu ya moaya nu leuwih ti patih nagara ngadeukeutan panitia we abeh teh jauh hakaneun eta teh keur aing teh nu tadi tedus teh hendak abdi lapar sia mah gentian sia mun dibeak kabeh geuning cing atuh tong dibeakeun kabeh nya atuh bilih palai urang disingkeun deui ku abdi aing kudu ngakan waduk aduh moal kuat eta budak teh 7 poe 7 peuting teh budak teh titah tapan suhunan kuat teh 3 lutuk siapa ka hidup gelo wae ye dulu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan sato nu meunang kabeh oge leutik atuh teh mah tapi anak sim kuring mah dina sumur dikeueum dikeueum na sumur sabaraha bulan 3 tahun satengah teu paeh eta paeh anak tetangga teh mah anak kuring mah henteu anya nu gelo sia mah geuning beakeun oh iya oh iya oh hui penastik kersayang tumampara ieu patih nagara purbakan sana dijiamak leungitan puluh hilang tanpa karena jangelek jadi lurah togog teh Jumantri Gusti Prabu nyangkakeun abdi teu sanggup ampun ya nah apa jadi mitoha aing teh alah silakan lu kaget nera ningali kaget nera ningali kaget nak kiri-kiri lagi nera ya ingkang ningali ya
siapati aing tubah lompat ka mana ngabesir diberi ku aing hei Sinatria awas aduh Gusti haling aing bakal nyangkalak eta Sinatria sawios ku abdi urang siapkeun pasukan mondong aduh Sudi boga minantu siap bangsat lain dek ngahajang ngalamar siap bakal ngabukar bakar rahasia aing woi penasti kersak yang tumamparan ieu denawa dijamak ku ieu Bambang Suryaningrat lengitan pelweh kilang tanpa kerana mung serat jadi cahaya beureum nyaeta sukma akmana sang hyang rancasan ampun sastra jingga iya di dia dicerowokan suka terjauh aduh Den Surya naon aneh naon ieu tempat nah bet jadi leuweung nu mata iblis mah bakal bisa nyiptakeun surga ngan urang da ulah kabobodo teh nya kasabaran tingali anjir ingan ieu Cep Surya nu ka kieu ieu nuhun Cep Surya nya lelengitan petugas-petugas itu leuweung geuningan tah kitu datan nirata ngademang datan nirata ngademang ewu pakule ingan rana bae lumayan kayak gitu dari eueuh mah anggape simut sahaya aduh sadaya-daya pangresa anu aya patula patalina sareng leungitna nagara leungit bapa leungit kulawarga kaula nu ngelis kahiji kitu kadua salira anu menangkeun saemara wayahna kaula teh bade nuturkeun bade sumujud lahir batin dunya rawuh akhirat ieu meureun anu saemarakeun abdi oge bade ngiring sasapu nanging ngiring beberes gitu nya oh iya oge atau si goblok mah tuh kena adaikeun manaha namun kudu geus kieu nya ngandek naroskeun ka Den Surya bilih ieu turunan siluman lain ieu mah asli manusia lah nyi anjir eta bungut kitu-kitu teh mah donat teh
tapi kulitnya mau bersih dek di ngaranana neneng donat iya kata napi si bapau kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi kata napi Purbaningrum heug teu naon dupi ieu abdi neneng gerba ieu neneng gebot teh ieu nya ni kinten-kinten kerja ka akang nya asa ulah kaduhung enggeuna sorana ge teu nariki aduh abdi mah pasesaan batur sawios sesa urang Arab pasti mau mujuhna di dinya jigana mau kasusul tapak aduh ampun heukeun bae abeh lalega tapi satu acana ku akang udah dikibikeun heula we ka Dodi nya da saya teh mau beukiun ayo bae di bawah sangsara ku akang bios sawios kaula nu sanaos dicanakan aliang cecepot ge mangga hei cecopet gitu gelis-gelis kemana sasauran teh hei teh kumaha kinten-kintenna kerja ka abdi mangga ai kerja mah bujang hingga maka jeung disanangkeun sanajan dibawa kana liang maung oge mangga teh deui nya teh edeuk dibawa ka liang maung ditinggalkeun ku uing mengkaning di negara akang mah seueur liang maung nu laras nya hayu tuturkeun akang maksud urang ka negara Amarta heula ka daerah Madukara maksudna nya kumaha akang we aya kersa manuturkeun akang nah ari salira teh parantos sah jadi salaki kaula kahiji menang tina saemara kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis liuk eueuh naon liuk lain geus eueuh indung geus eueuh bapa hayu nya teu naon atuh kitu mah cepot dan tuturkeun kaula ayo ka masjid hayu cepot kelana rek mudun heula ka Lebak ieu tuh ieu rek naon atuh dibawa ka nu kieu lain tiris nya bisa ngasupkeun curug ka mana kana bujal getek nah pira curug atuh saong atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal heuh da ieu ge lain curug